Punten. Punten. Enggak. Bi, enjing bade ke pasar. Abi bade nitip saragam. Seragam naon? Sakola SD. Kanggo si Incep, hayang sakola. Macan gaduh seragam gitu. Acan daftar, ya aya milik alhamdulillah. Nama kieu kusabab hutang geus lami teuing moal dikena saragamkeun saya mah pake mayar heula hutang ai saragam dipentingkeun geuning eta aya Tong icis. wakal Bi, itu murah kali abi hawatur. Daripada Kayak deui da bahaya kan dibayar ku abi ge. Kayak abi kan bade kuli gitu. Tong wakal ya da parunya meureun cincin payung sakola. Eta abi ngabelaan milarian pida maleun nu tebih. emang sih karunya mah karunya cuman kan ibi ge tempo kayaan warung nu nganyuk teh lain eteh wae teh seueur jadi ibi teh bingung teu bisa balanya jadi ieu mah dibalanyakeun heula ku ibi wayahna. Mohon Bi, kayak deui abi karunya abi tos janji ke murang kali. Yang ayeuna sakolana. Kumaha Kayak tuh deui insyaallah ku abi minggon-minggon ayeuna dibayar. Awatos meureun ngarep-ngarep. oh nama masih ngalengis mangsing kumaha ge moal karunya ada ibi ge sarua butuh wayahna ieu mah dibalanyakeun ku ibi rek dietakeun kena hutang Ibi meuni tega. nya wayahna ada sarua butuh ibi oge Mohon atuh teu sawios. Mangga Bi. mangga naon kepentingan manehna we dipentingkeun aya ka urang teu mentingkeun da urang ke sarua butuh. Ieu geuningan dah tah. Kunaon ieu? Kunaon? Aya naon? Abi teh kuli ti si ibu nu itu teh. Cilina teh. Di pasiatan pasaran. Heeh. Tuh nitip saragam abi teh. Geus dititipkeun. Tapi kalau dipotong, ku potong. Menit tega nya ampun aingnya eta tukang warung. Menit tega menit dipotong we sakaligus teh teu bisa urang teu bisa kumaha-kumaha. Kudu mayar urang sawa eta cek. Wayahna ada mayar samatan heula. Heeh. Heuh nyakeun bae ai kitu mah meureun heeh kayak urang mah urang istiar deui we sugan. Kasaha atuh istiar deui urang teh urang barang siar deui en mah heuh nyakeun bayaring dipotong mah meureun da urang teh teu bisa kumaha meureun. Aduh nya meureun. Pada urang mah geus urang upahan we budak ngeukeun heula cuman. Abi tos janji enjing bade didaftar. Heeh kan bae nama daftar heula we sugan sakola engke begitu seragam nama teh nyusul. Pake acuk biasa we kitu aya nama bukahan budak. Aduh ya Allah. Ieu nasib teh. Sugan urang aya rezeki deui nya. Aya rezeki deui urang meureun. Kayak meureun abi teh bakal ka kota we milarian da mall daripada ayeuna kieu wae. Karunya kasih Ince. Heuh nyakeun bae ada si Nyai bersama meureun. Ka mana-mana oge urang teh nya. Yang penting mah urang maneh rezeki teh anu halal, anu barokahnya. Kumaha bae. Sok we si Nyai keresa mangan ulah rasa dijurung-jurung we meureun ku ambu teh nya. Meureun abi nitip meureun cek di dieu meureun abi bade milarian bukan enjing bade nyobian ka Cenita kan anjeunna ieu-ieukeun acuh nya. Pas eta mah meureun abi bade milarian damel nya. Sok we ka sawe atuh teh kumaha aing karesa mah nya teu kapalang pisan keur susah teh urang teh aya milik di mana we kan aya rezeki urang teh cek sakola mohon atuh nya. Aduh, nuju naon nih Marni? Iya nuju mundur. Gimana ri eueuh? Wih, itu biasa we, tos kurang keliling. Kumaha? Geus gaduh behas ayeuna teh acan. Gitu aja nih teh mudah hoyong puang gitu. Iya, Untuk mundur ieu. Iya.
Jeung aduh abi teh nuju bararingung teh. Kunaon aku jeung bikin sagala. Kan kamari teh abi teh damel nya kengeng acis. nya Penguasa sekolah teh Ya, nya yang ya, seragam ya. efeknya dipotong sama Usaha. campur si ibi warung. Ubi Yuyun innalillahi eta Yuyun nih haryaneun nya nya ya ai soal beas make ditu aya nya urang ieu mun ai soal beas mah Kayaknya bingung budak kan terus hoyong sekolah nya pasti nya kela urang kacet ini sugan gitu urang pang ieu teh kacet dan ini terserah di mana bumi ya kela teu nya kacet ini nuhun teu apal mah kawatos murah kali Nuhun, yang engal-engal sekolah suganan we atuh urang teh urang ikhtiar gitu nuhun gan ket wieu nanti kengeng di Padamelan nuhun didoakeun atuh cenah kada belar ayo atuh urang sareng euy nuhun hayu ayo Kamu tahu enggak? Si Marni kemarin dimarahin sama Bu Yuyun. Kenapa lagi si Marni? Kamu mah ketinggalan informasi saya mah. Itu apa namanya kan mau beli baju seragam anaknya. Iya. Terus udah gitu nitip sama Bu Yuyun. Malah disuruh ngebayarin dulu hutang ay kamu. Kasihan ya si Marni. Ngapain kamu tuh kasihan sama si Marni? Si Marni tuh ibu yang gak becus. Ora de bojo si Marni. Bodoh amat, aku ora urus kok. Kasihan tuh. Kasihan kayak gimana? Saya mah gak kasihan. Soalnya apa kemarin juga anak malah diterlantarin di sekolah, dibully sama temen-temennya. Kalau nggak ada saya gimana coba? Dari kamu makanya dibawa pulang lagi, biarin aja di sana. Ai kamu ngarana anak kecil, saya mah peduli sama anak nama. Kalau si Marni mah saya mah bodoh amat, mau kayak gimana pun juga. pagawean iki mah ieu Saya mah bodoh. Astagfirullahaladzim. pagawean teh ngomongkeun we batur Hari kamu nih sok ikut campur masalah kita atuh. nyewa ieu nih sok rujit ngomong Indonesia nih rujit dah jeung hulu asin lagi gari lagi Kata siapa? Kita mah ibu sosialita, ai kamu. keur mah bicara radingan Bodoh amat, saya mah tidak urusan. Kenapa kamu mau tahu urusan kita? kalian nggak tahu ya kalau saya ini CCTV di kampung ini Kue kisopo ya? ngomong gitu tengah arti lah Kalau nggak ngerti udah nih, Udah, makan dulu nih di sini tak. Sok, mau kita ambil. ngegosip bareng lah. Nih yang merah. Nasaan atuh? nu kieu mah hejo atuh teungeuna Amis eta mah. ararena nu kieu mah teungeuna nu ka itu mah hejo hayang ge ieu loba Abi ditarik heula. Dadah, ayo. Anu saha di baba? Assalamualaikum. Alhamdulillah ayahnya. Damang? Alhamdulillah damang. Aya naon? Nyata ieu teh nyangkut Cemarni itu kami teh. Cemarni teh prayogi acuk saragam kan cedin teh sok ngiriditkeun. Ya. Ceuk teh hayu urang ka cendin gitu. mungkin dimantos Ya. Sok atuh cali. Nya, sok we anu mah lajeng duaan nya gitu kieu mah ceuk made wih. nya Yo assalamualaikum. Waalaikumsalam. mohon kumaha biasa kami lagi bade masalah Mohon tiasa. Ayeuna aya DP-na teu aya. Kegaduh bade kumaha atuh? Apanan abi teh meureun nanti balanya teh kedah aya artos. Ayeuna teh aya DP nya rek kumaha ayeuna? Teu aya DP. awis saragam teh Nya awis atuh di mana aya saragam nu ieu atuh murah? pirang Teu aya. kumaha tuh abi damel naon atuh kanggo DP na Kalaresan abi teh aya pidamelen kanggo ece. oh nuhun Nya, abi bade dicenak heula ayeuna nya. nuhun tapi pangeserkeun nya saragam Antosna sekedar. Ya, abi teh kalaresan teu acan ngepel ece.
Ayo nama nyameureun bersih mah bumi abi cenah bersih. Kakara abi meureun masihan acuk saragam ka ece kumaha upami kitu. Mangga susah Nya bos. sok pidamel heula ayeuna mah. Kali mana ya? Teh langkung eta mah. Hadirin kenging saragam. Nah, ngapel ya. Nasib ya Allah. Ya Akang, bikin asib teh jadi kieu. Ih, nasib teh. Allahu Akbar. Sok tara bener ada luna MRT. Tadi mah ada di dieu Pan sidik MRT didinya. Dirinya anu salah, nenek MR di mana wae. Otakna cing bersih, tanggal teh cing bersih. Kata foto. Ngerti? Sok cing bersih. Bu, Ya, akan beres. oh entos beres. Kumaha bersih teu? Bersih ya, bersih. Ya, bersih deui kitu. Kali lihat saragam. Nya, yang ayeuna mah teu aya saragamna, paling enjing teh nya. Canak deui ku ece ka dieu. Mangga, Daripada perhias lah, mohon. Angkat. mangga. Kemana, Neng? Oh ini nih Bu, saya tuh mau ke rumah Pak RT, tapi nggak tahu tempatnya. Oh, nggak tahu. Oh, Saya jajapin atuh, Neng. boleh. Kebetulan saya kan baru di sini, jadi ya belum tahu daerah sini. Oh, gitu. Kalau bisa boleh diantar Ibu saya. Emangnya ada apa ke Pak RT? Ini Bu, kebetulan saya mau buka perusahaan konveksi. Oh. Barangkali di sekitar sini ada rumah yang mau dijual. Oh, gitu. Ya. Pasti ada. Tanyain aja sama Pak RT. Oh iya, boleh diantar Bu. Yuk. Oh iya. Nyampe itu rumahnya. Oh iya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak, Naon Ibu? ini Pak, saya mau ke rumah Pak RT. Oh, betul ini rumahnya. Oh iya, Dari Pak mana? RT-nya ada. Oh, ada. Tunggu bentar. Assalamualaikum. Ente, masuk. Tapi iya apa tuh? Iya, berapa? Kotor atuh ieu, euy. Ya. Berapa? Laporan Pak RT. Bahwa di luar ada tamu. Ada tamu? Iya, ibu-ibu. Coba tanya. Ada apa? Siap. Punten Ibu. Ya, Biasa bahasa Sunda teh. ya sedikit Oh, Pak. sedikit. Sih kata gitu mah. Ya, Saya nggak biasa bahasa Indonesia. ya nggak apa-apa. Bahasa Pak. Sunda aja ya. Iya. Tapi maaf Ibu, hari Ibu dari mana? Kebetulan saya warga baru di RT sebelah. Ya. Saya lagi cari rumah yang mau dijual. Oh, gitu. Iya. Kebetulan saya mau bikin usaha konveksi di daerah sini. Oh, bagus kalau gitu. Iya. Silakan nanti Ibu dari mana tadi teh? Dari RT sebelah. Dari sebelah. Iya. Oh, silakan masuk ada. Hah? Ada PT-nya? Ada Pak RT-nya? Ada Bapak. Oh iya. Yuk, masuk. Oh, Ya, Assalamualaikum. Salam. PT. Iya, siap. Kamu udah di belakang saya. Oh, tamu. Iya. Silakan Bu. Oh iya. Duduk Bu. Iya sudah. PT saya duduk di mana? Kamu jangan duduk di sini. Di sini, di atas aja tuh Pak RT. Wah, entong. Berdiri. Sis. Oh, Kok Pak RT-nya gini sih? Punten. Mana ini itu aya keperluan naon atuh ke Pak RT-nya? Begini Pak. Iya. Saya dari. Tapi teh kayak asa baru lihat tuh ibu ini ya. Saya warga baru Oh, Pak. iya. Kan udah saya bilang saya warga baru. Baru, oh. Iya di RT sebelah. Iya.
Saya kesini mau ada perlu sama Pak RT. Barangkali di sekitar sini ada yang mau jual rumah. Kebetulan saya mau buka usaha konveksi di daerah sini. Sip, bos. Guys. Sip, ayah kan. Kalau rumah yang akan disewa mah Pak RT atuh. Bukan Pak RT. disewa, Dijual Pak. apa? Dijual. Hah? Dijual. Ya. Jual. Kalau sama Pak RT mah semua urus lancar. Ayah sip. Tenang. Urusan apa saja sama Pak RT. Kar. Asal ya. Tenang, Pak, Nah, jangan nah. takut kalau masalah komisi. Oh iya siap. Asal tempatnya nyaman, Iya. strategis, Iya. enak pokoknya di. Wah, siap. Boleh kalau begitu. Boleh nanti kalau sudah ada. Kalau engke kalau engke sudah ada rumah yang disewakan ada nanti bisa dihubungi Kak Ucu teteh. Saya Ibu Meli. Kita mau permisi dulu barangkali nanti Iya, kalau iya. ada info selanjutnya Pak RT bisa hubungi saya. Iya, Kalau siap. sudah ada rumahnya, Siap. mohon dibantu. Iya. Siap. Ya. Coba antar dan minta nomor itu di sana aja. Di sana ada kan untuk laporan itu buku Ada. sama pulpen. Ada. Iya, laksanakan. Ya, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum Ya, aduh. warahmatullahi Puntennya wabarakatuh. mohon. Ya, punten. nggak apa-apa. Iya, nggak siap. apa-apa. Ya. Yuk, mangga, Bu. Iya. Kemana? Saya mengantar dulu. Laksanakan. Iya. Itu bunyi Pak RT. Enggak, seorang pesan. Kalau di itu ayah Pak. Taruh sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah pergi naon, Ibu? Pak RT na aya itu. Oh, kalarasan ayah di bumi. Ayah pergi. Aya Peryogi, mohon Oh. Pak RT. Kita Cemarni sanes. Mohon. Oh, Cemarni. Bapak damang. Ya, ambu. Mohon. Cara rehat. Marni. Ambu, mangga tuh kalebat da kalarasan ayah. Mohon mangga. Assalamualaikum. Salam. Menawi abi teh gaduh murang kali ahli. Mohon. Hayang sakola SD, mun abi teh Sakola SD? terang. Hayang Masarna tak acan sekolah gitu. acan. Hayang daftar. Kelas sabaraha teteh umur sabaranya? Yuswana. Ya 7 tahun. 7 tahun mah atuh tos pas atuh. Mohon ya Pak. Tak acan sekolah. Teu acan da atuh di pembiayaan mak. Kamu ini warga udah 7 tahun belum sekolah. Ngomong lain RT ampun ini mah. RT. Itu teh sekolah teh kalau sudah umur Saya nggak boleh duduk. nggak boleh. Kalau itu udah pas umur harus sekolah. Sekarang makan ada Sembako. si Oh. lain Sembako. beasiswa orang untuk orang yang tidak mampu. Kalau Kumaha nggak punya uang mah ya. Abi kan teu gaduh caroge, Pak. Oh, anu pupus teh anu pupus. Mohon. Oh, Nembe Oh, KPT anu bahasa dibejakeun teh ya. Oh, Anu bahasa dihalajeng. Cemarni. Mohon. Teu aya biayana bade di kamar teh. Mohon. Tenang saja, kalau putra ibu mau sekolah sama Pak RT mah pokoknya kelar. Alhamdulillah, tuh Pak RT upami bade dipanglebetkeun Mohon. sakolahannya. Da itu teh menita soyong pisan urang kali teh. Ari ambu teh kan teh gaduh modalna, atuh da ti mana geuningan. Akan cek Pak RT oke. Tadi ada beasiswa tenang pokoknya mah. Insya Allah nya putra cemani teh mungkin orang didaftarkeun nya ku Nya ku Bapak R. ku Pak RT pokoknya mah terang sekolah we pokoknya mah lah kelar gitu nya.
Pambantoskeun we. Iya, iya. nya nyangakeun Nah, itu meureun ibunya ya amungan nama. nyangakeun we kitu hayang di Mohon. sakolahkeun kitu murah. Nah, namanya kasangaman Bapak RT gitu, Mohon. pantan amu cemani. Insya Allah dibantos, matanya kian merenang abdi, sarang Pak RT, sarang Pak RW pada badanten, merenang ke langsung ke desa kumaha carana ya warga perlu dibantos. Iya, jangan sampai sudah cukup umur, jangan sampai tidak sekolah. Karena sekolah itu siap. Mohon. Alhamdulillah Ya, Bang. PRT nya satu asana oge meureun abang nganuhun nya. Iya, siap, Ka siap, PRT siap. sareng ka Pak Hansip. Mohon, Mohon dah mengalaminya. Iya, siap. Mohon Pak Hansip. mohon, Mohon. sami-sami cemani. Iya. Mohon, amu, mangga insya Allah dibantos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.